Tuh jago sasak eh. Cik. Urak degel dewe ka dieu euy. Aku aing sebutkeun deui. Aing. Aman ku aing sebutkeun deui. Moal di parere ku aing ikut. Ayeuna mah uang panen jagong. Ibarat kata ya, ayeuna geus panen. Kono aing. Moal dibere batur nu minta jagong kakang ajengan moal dibere pokona mah. Wah ayo mah butuh maling wawanianan ya kakang ajengan tingali tapak ngalangkul ku aing mun kapangi nu maling jagong pinggang ku aing delegan. Aduh ampun ya jagong wawanianan kakang ajengan maling jagong bener tah barudak jagong manis ya mah kang ajengan ke rek balik mun aya nu menta moal dibere jagong pokona mah kan antep nek dikulub bae disaung mun aya nu menta disebutkeun deui rek dikulub pokona mah ya jagong nage tinggal jagong ku aing mah mun aya nu menta moal dibere hiji ge tingalikeun tinggal tukang ajengan mah tanah nage lega mulai dibere hiji ge ku aing mun aya barudak ka dieu rek disebutkeun deui suluh geus ngagabra tinggal ngagokeun jagong legay ku aing sia di mana ya di dieu tah ku aing mah tingalikeun we mun aya nu ka dieu sumputkeun deui ku aing mah moal aya nu ere saurang oge aya nu tinggal diuk di dieu tah bari nungguan asak jagong tingali geus pokona cai keur mujana ya asak pokona mah jagong teh jagong manis tinggal ngopi di dieu jong geus ngopi mah itu dulu saung ajengan rada ngebul aja ke Pak. Ieu mah biasana aroma Iya Pak. cakap Pak. Sing aya hakaneun nih Pak. Aya jagong sih kenal. Pik jagong jagong sasak urak degel dewe ka dieu aku aing sebutkeun deui aing aman ku aing sebutkeun deui moal di parere ku aing ikut oke barudak degel ka dieu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ajengan. Tah kitu ajengan kitu kade poho Ngeuna ajengan. iya sok ngabarako sok dawa rokok mah hang we nya Nah we euy. rokok mah Hareun. garpu sok aya ngabarako dawa naon Hareun euy. Aya itu keur nahar cayungkul jagongnya da keur teu nahar cayungkul tuh puy balik Pak dawa. jiga tuh baralik Puy jiga we da urang cewek balik Pak. Dawa. iya pasti sebutkeun dah ieu keur nahar cayungkul orang suami jig buru baralik untung barudak teu kakaratak teu nyaho dahareun aya aman mantap tah ieu mah karak parutri jagong teh tuh we belah ditu tuh serada kolot ye pare teh alaeun kumaha ting ya ku aing mah mun aya nu ngalat pare itu mau dibere jaramina ku aing mah ek diduruk mau dibere jaramina batur ge da tagalau ke kang ajengan bagian jarami mau dibere mun aya nu minta jarami mau dibejaan pan mau dibere urang mah anu makilikan anu belah ditu jagong belah ditu jagong teh tuh nu itu serada kolot paling mangilikan bisa aya kumaha onam ieu nu belah dieu serada karolot jagong teh
lah itu rawat gojana alaeun tapi dak mun panen jagong mah mulai nu beres hiji ge Kang Ajeng sautik ka Kang Ajengan yeuh bejakeun ieu teh nu pura khutbah nu santrina loba dua usik ka Kang Ajengan minta pangabutuh ka Kang Ajengan moal didenge ayeuna mah. Woi, Ini apa itu ya teh? Kang ajengan teh nu sok. Pokoknya panjang menurut kasir. aing ngadengen di kampung pangpelitnya eta ajengannya. Yang kita terkenal. Dah balik. Mantap ya orang bisa panen jagongnya. Jual kurang lah. Buru. Jangan matem. Gini, ini power ya, bebegan we. Mau kalang. Sampurna mahal ya. Motong sampung 2000 we. Jagongnya jadi buru. Jidinya. Oh iya Tang ini. Ya, bawa kan kita. Sok. Lah. Warung mana ya? Warung lah. Ieu mah putri tah ieu nu wajahna mah laeun. Bodak geuleuh itu Aing tinggang. Tadi sia panggih ku aing. Hei, goblok sia. Hei. Jangan.